nyebian mik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi layla. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wal murtada wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atih, faqad fazal muttaqunal muti'un. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Pangarsa saderek juru duhur salaku MC nu dihormat nu parantos masihan waktu kapribados bungsukna nu dihormat pangarsa pun lanceuk salaku ketua DKM Al Furqan. Nujantan wasilah simkuring tiasa silaturahmi wengi ieu dina acara peringatan Isra sareng Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Nu dipihormat ngahaturkeun silaturahmi simkuring ka para wargi ibu bapa nu sami hadir. Mugia barokah silaturahmi simkuring dina wengi ieu janten wasilah paranjang yuswa kalayan sarehat, jalan barizki kalayan barokah ya robbal. Aparatur pemerintahan desa nu hadir na ieu wengi nu simun hormat Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak RW Pertahanan Sipil,
sami nu dipihormat oge ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu kadar nu hadirna ieu wengi nu parantos tarampil tadi siang sami dipihormat. Calon kepala desa nu katingali sempat hadir na ieu wengi, alhamdulillah. Mudah-mudahan paniatan anjeunna sesuai sareng keputusan titis tulis diajali kula canggem ti loh mahfudna. Muga-muga aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Jamaah sami hadir rahimakumullah, kalangkung para pemuda para pemudi nu hadir na ieu wengi nu seja miemut lahirna salat nu 5 waktu dina peristiwa Isra sareng Mi'raj junjunan urang sadaya Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami nu dihormat. Murang kali siswa-siswi Madrasah Al-Ihsan DTA Al-Ihsan sami dihormat tadi pantos tampilkeun sababaraha kegiatanna. Mugia siswa-siswi pala putra-putri urang sadaya sing dicita ku Allah janten pala putra-putri sholih sholihat sadayana. Amin ya rabbal. Silaturahmi nu ieu angkat urang ti bumi sewang-sewangan maksad ka ieu tempat sejak tolabul ilmi sejak ngagungkeun syiar agama Allah buktesna peringatan Isra sareng Mi'raj sejak miemut hari jadina salat. Mugi jantan wasilah mahabbah micinta ngagungkeun ka nabi urang sadaya Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad nu bakal kenging syafaatna jaga di poe kiamah kalayan syafaatul uzma ya rabbal. Peristiwa Isra sareng Mi'raj parantos dibuar, parantos didugikeun ku para kiai, para ajengan, para mubalik, para ustad, setiap papendak sareng sasih Rajab tara kalangkung umat Islam di setiap penjuru dunia, di setiap masjid, di setiap DKM, bahkan di musola-musola asa can bucak bisul lamun can rajaban padahal eusina mah ngaos kene ngaos tapi asa can puas di lembur urang, di dusun urang, di KRT-an urang lamun can ngalaksanakeun rojak. Ieu teh rek ngabucakeun bisul. Hayang cupar memeh rapi bulan Rajab, nete kana sasi Sa'ban alias Rewah, urang hoyong tos miemut, hoyong tos mieling kana Isra sareng Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya deui harapan batin urang sadaya ku peringatan anu ayeuna mengharap syafaat Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di poe kiamah kalian syafaat anu kalintang agungna disebut syafaatul uzma. Amin ya rabbal. Insyaallah jamaah sadaya ureyan tina Isra Mi'raj parantos nyarampak di sadayana katingali wajah-wajah ibu bapak sadayana, wajah-wajah ahli ibadah, wajah-wajah ahli ilmu, ahli talabul ilmi, tapi telepat, terhilap, tenggirangan makna. Insyaallah sebahagian diuraikan dina wengi nu ieu nu patalisan peringatan Isra sareng Mi'rajna Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan Rasul, berangkat Rasul di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naikna Rasul di Masjidil Aqsa ka langit dugi ka Sidratil Muntaha. Nu teu aya tungtungna, antekna tungtung Sidratil Muntaha teh. Isra ngagambarkeun lempang, ari lempang ka hareup ka tukang. Berarti Isra ngagambarkeun urang hirup kudu aya kamajuan. Mi'raj adalah naik, ari naik ka luhur ka handap. Berarti hirup urang sing aya peningkatan. Hirup sing aya kamajuan digambarkeun ku Isra, hirup sing aya peningkatan digambarkeun ku Mi'raj. Ya deui, naon arti Isra teh? Leung. Naon arti Mi'raj? Naik. Lempang mah tara ka tukang ka hareup di mana-mana ge. Da ka tukang mah ngaranna mundur. Mi'raj naik matara kahandap tapi ke mana? Hirup kurang sing aya kamajuan, sing aya pening. Hoyong hirup aya kamajuan hoyong. Hoyong hirup aya peningkatan. Nah, dina peristiwa Isra Mi'raj ieu nu kurang nuju dilaksanakeun
modalna hoyong hirup aya kamajuan, hirup aya peningkatan, dimodalan ku hasil peristiwa Isra Mi'raj nyaeta Rasul dipasihan tugas salat anu 5 waktu. Salat anu 5 waktu. Tah insyaallah lamun akang jeung ece, ibu jeung bapak, muda jeung mudi gumati tanggung jawab kana perintah Allah nu ngaran salat, insyaallah hirup bakal aya kamajuan, hirup bakal aya pening. Insyaallah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji عطفة يجي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم مقسم يا رسول الله يا ربي عشان فتياجي يا أهيل الجود wahai sahabat anjeun singkiat migawe salat ulah kaliwat insya salat parentah di Gusti Allah sangkan hirup menang ridona Allah ya Rasulullah ya Rabbi asyari wa daraji fatayaji wahai ibu bapak anjeun sing uninga tihang agama salat 5 waktuna nu migawe salat ngadekeun agama nu ninggalkeun salat rubuh agamana perhatikeun salat sangkan menang rahmat ya Rasul salamun ya Rabbi asyar wa fatayaji ya uhailal jud sungguh terpaksa la ilaha illallah saruanya aya nguluy sugan mal doraka ini lo lagi masukan modal nomor kahiji hasil peringatan Isra jeung Mi'raj hirup hayang aya kamajuan, hirup hayang aya peningkatan sing tanggung jawab karena ciri jalma tanggung jawab salat anu anjeun salat awal waktu, salat berjamaah, salat sing hayang bisa khusyuk memeh pae. Wiadei ciri tanggung jawab karena salat usahakeun salat awal bari usahakeun sing bisa dilupa ciri tanggung jawab karena salat ulah dilala ora salat teh ulah ngadegoan susah sesa tah euy lah kerting lah ya kieu ya para sepuh sadaya tadi dibacakeun ku abdi ayatna inna
sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat teh puguh waktuna aya jatuh tempo salatna. Aya naon cenah? Jatuh tempo. Lamun urang dina pelaksanaanana henteu jatuh tempona teu bener, subhanallah boro-boro nu hubungan jeung Allah ngaranu puguh waktuna aya jatuh tempo mah liwat tina waktu kapan didenda. Contoh akang jeung eceung nginjem duit ka bank, daya aya wajah-wajah BRI sawareh tah dina tarangna heuh kadeuleuh sawareh aya peumeut BRI-an heuh jeung CIJ heuh kadeuleuh sae nginjem ka bank eta teh aya jatuh tempo mayarna teh tiap bulan ya leres itu. Lamun akang jeung eceung tepat waktu jatuh tempona teu kaliwat 3 bulan deui kalunas BRI geus datang ka imah nawaran deui tah. Non sababna sia teh mah beres bayaranna. Jatuh tempona tepat sia teh mah. Alhamdulillah. Tapi lamun jatuh tempona teu bener, boro-boro ditawaran urang ngajukeun ge lah sia mah hese pokoke baru kitrikeun hese lunasna jatuh tempona kaliwat wae. Leres itu. Cacak hubungan jeung jelema eta teh. Atuh komo hubungan jeung Gusti, maka salat geus puguh teu kudu unggal waktu salat teh mah kabur ngoren mah kabur ka sawah itu unggal waktu salat mah, tapi salat puguh waktu tah da geus apal waktuna sing tepat urang ulang ngaliwatan tina jatuh tempo. Insya setidaknya kana salat teh nyawegah eta kana salat karena sawegah ku sadaya lupa wegana salat naon cek urang jeung atuh Gusti eueuh teuing jaman nu seul hayang salat paling kesel kana salat teh ya, tapi kata aya di karang paning ngalayakin lagi aya jam 11 teh calukul we di lawang masjid. Kuring teh ditanya centeng tanya naspah di dia ada kawan lohor lain kana keur ngecas aya sumber aing kana kawan lohor baru keur ngecas teh gratis masjid mah aya ngong teh kuring adan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eta dicabut ngecas balik mari cek kolot paheula nu sok sieun ku adan mah eueuh di wal ti juri berarti nu ngecas teh eta teh teu puruneun salat. Geus eta kitu pada sepuh sadaya yakin salat teh wegah. Da aya coretna eta wegahna salat mah nepi ka digambarkeun ayat Allah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Turun lengan terus Allahna balik deui wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Gawekeun aing geus gadeng eta bar sebusan aya wa innaha jeung sabenerna salat lakabiratun yakin berat salat teh berat illa 'alal khashiin angin nisbat ka zaman husu naona. Jadi nunggu susu mah hayang bae salat teh seueul. Da urang mah rumah tanggung ge belas urang macan bisa husu salatna urang. Eta wae aya jalma liwat ka hareupeun bumi teh ngajingjing arit teh ka mana cenah teh lot anginas teh ngarit cenah. Pan hujan padahal cenah boga parabeun be gitu tah. Ari balik manggul karung aya cukutan ka pinuh di dedet eta ka bongkok mungulna teh bahasa teh eta berat-berat teuing maksakeun ya saking kupelah pedah butuh maksakeun eta rapi gubrah hareupeun imahna ngong adan lohor teu titah ngajungjungkeun leungeun mawa karung aya cukutan ieu titah ngajungjungkeun leungeun mawa Allahu Akbar dah
tadi mah mawa kalung dijunjungkeun teh hade mawa parab dah eta mah tong mawa nanaon ukur mawa kalimah Allahu Akbar da Gusti eta berat ngaleungeun kita ngajungjung mawa takbir ciri salat teh wog tepur tah kitu naon teh kecuali maksa syukur lamun berjamaah bagus apal sarerea darajat berjamaah bakal dibikeun ku Allah ka jalma nu salatna bareng aya imam aya makmum lain sadarajat tapi 27 darajat lamun ukuran usaha dunia eta 27.000 jeung ukur 1.000 gede mana kira-kira tapi loba jelema nu teu kabitaeun darajat akhirat mana teu kaciri wungkeuleuk apa teka ciri guruhul nama tak lo baca teka baitan berjamaah lalu gitu boro-boro nu jauh ke imah di ke masjid gitu nu majedog bibir masjid di kerapat di balik mun ada lohor nah hare-hare wae lo saya nyamburkeun ieu udah berat salat atuh tadi lu adan gitu teh itu keur digawe macul di sawah ngong adan lohor ya tangina satu urun nyanut Allah Akbar tak gitu sebut sadaya poyan deui kalintang saena salat awal waktu bari sing kabita ya punten sing aya dina memori urang dina otak urang dina hate urang hayang teuing Gusti abdi teh memeh maot kaburu salat teh unggal waktu tah sing aya na hate urang teh gitu dan teh kaciri sote pahala akhirat ayeuna memeh maot geus maot ngaloba jelema kaduhung hayang balik di kadunya geus maot mah dina ayat na urang baca ya kaduhung jelema ieu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin tah aduh jelema aya ayat eta geus maot teh nawar ka Allah yang balik deui Gusti balikeun abdi ka dunya abdi janji di hadapan Gusti mun abdi balik di ka dunya rek loba sedekah rek jadi jama tukang amal soleh di antarana bakat ku handeueul geus maot can lupain matara balik deui ieu aya dua kemungkinan lupain teu balik deui hiji bakat kuripu di ditu teh kadua bakat ku bunga matak teu balik deui sote nu bunga di alam kuburna menang taman di taman surga raudotan min riyadil jannah patamanan di taman surga atuh gawe naon ka dunya deui kuripu kudu macul geus mending di dieu cenah jongjon hayang barahakan ka di kop kitu tah eta nu bunga aya deui nu teu balik di ka dunya teh bakat kuripu kawas jalma urang itu tuh urang kidul jeung ka sawah gitu di sawah kasarang nyeri beuteung pan eureun ka saung nu aya di sawah satengah genep can balik disusul ku pamajikanana dicarekan tah ari bapa sok ngabaritakeun batur lain balik geus burit malah kudu nyusul ceuk salakina aing bal-bal kaduga balik nyeri beuteung tah teu balik teh bakat kuripu Aida yang balik ieu di sawah ka imah dengan bakat kuripu teu kaduga indit di alam kubur aya nu meunang taman di taman surga patamanan raudotan min riyadil jannah aya nu meunang huprotan min hupariniron kedukan tina kedukan seuneu neraka geus direla manten di alam kubur ge boro-boro kaduga balik ripuh direla subhanallah makana jamaah sadaya sing aya dina pola pikir urang mumpung dibere keneh umur dibere kesempatan dibere jajak dibere sehat hayang salat teh awal waktu bari insya syukur lamun akang jeung ece nu geus kalolot dituturkeun ku nu wara usahakeun salat teh hayang bisa khusyuk bisa naon cenah geus ngajaran salat khusyuk
boro-boro digegerengin dia lungit aya cak-cak di sana cak urang mah hese khusus teh Sayyidina Ali karramallahu wajah ketika peluru nun nancep dina pundakna talatah ka sahabat pangabutkeun peluru nu dina tonggong tumbak atau panah engke ketika kami keur salat kapan dicabutkeun ke salat maka rasa nyeri ai keur salat mah khusyuk Sayyidina Ali mah teu kan sa dicabut ieu gitu taatan teh keur salat tadi disambut teh ai geus rapis teh assalamualaikum ratu kagencak lain alatuh tumbak nu dina punduk pantos geura apa dicat teh karasa bakat khusyuk salatna urang mah eta kacugak teh inu dina apa sampean gitu keun cenah bah kek aing bela cenah keur salat di Allah bau kalah lojer cicing aing keur salat dah urang teh bisa khusyuk salatna sok usahakeun salat awal waktu berjamaah sing bisa ulah rusuh teuing kang babacaanna hayang rusuh mah dirarasakeun urang teh keur salat da boro-boro salat dahar teu dirarasakeun panteu nikmati dahar rusuh batur teh enak eta teh boro-boro dahar keur miceun keur BAB di rusuh batur buat man dua teh aing dipoyang isi cicing lagi panjang keneh teh enak ieu di rusuh batur lagi sing oge atuh komo salat hayang rusuh mah usahakeun keur sakalin salat sorangan mah tong rusuh naon teh salat memeh salatna sing tanginas erekna teh geus prak salat coba sing ancak babacaanana insyaallah cik ari urang anca teh keur sorangan keur berjamaah ngajaran salat rineh keur sorangan keur berjamaah benernya ari sorangan mah rusuh bahagia culang cileung bari gancang disebut ge salat cileung cak lamun wanci isya salat sedang usah disetuluy ngedang can papai di sholat rusuh ayah komo ibu-ibu mah sholat isya sasebot iklan nanti hawe nempol sinetron gitu itu ayo ngomong adan isya tedekan isya iya ewe jongjon sebut iklan kakana KWC sebut iklan wudu wis tas di WC balik di kamar nyokot mau kena dipasangkeun danangtung nalawa bari nempol di TV bari masangkeun mau kena ngadaguan iklan deui wae sebut iklan bebeja ka urang neng gedean kulumuna satik maek salat mau habis salat ka pigawe gitu TV kadenge gitu eta salat isya sebut iklan mah sing jongjon iklan keneh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin mah tos pade breng Allahu Akbar sami Allah Allahu Akbar ya rapi isya dibetot jadi kamu kena babet ngana ranjang eta kamu kena jung teh ka tengah imah baruk ti pere teh dioperkeun ku budak kasih Queen Ipin mana remote ngaganggu ditakolkeun teh remote kana hulu budak barek kuat eta salat kana gua sesebot ulah kitu ceuk bebejeuk urang bagus kolot salat teh hayang bisa awal bari usahakeun sing bisa insyaallah jita hoyong hirup maju hoyong aya peningkatan jaga sol jita eta dua hayang hirup aya dina kamajuan ditaikeun derajat ku Allah hirup teh sing bisa sedekah bisa naon cenah sedekah harta jeung banda nuku Allah dititipkeun ka urang sadaya sing jadi jembatan harta banda eta bisa nulung kanu mere kanu miara kanu teu boga insya jadi cek paribasaan mah kieu ulah aya paribasa kolot baheula sebeuh deundeun buruk piceun daripada kudu di padahal aya pengaman kulkas
aya lolodeh kulut eta diteneun kana kulkas isuk teh dihaneutkeun di cing atuh engke sesa mah bikeun ka batur sudah da boro-boro eta aja duit sesa jajan boga duit 20.000 jung ka warung erep balanjana teh 18.500 cik eta 500 kamanakeun kira-kira dagoan pulangna atawa mangga bae dagoannya dibawa pulangna teh dibawa ka imah saya diingkeun palang dada eta mah geus sesa dikukumpul mangsa teu boga duit ngarapa kana pulang loba duit teh mah ku sagoy menang 10.000 sesa eta mah sesa cik eta geus jadi 10.000 rek kamanakeun kira-kira dipake balanja dieu eta mah duit saya tulis sesama sekalian sesama kan kukumpul atau bisa erek mah kukumpul di imah bawa ke masjid keropak kue jumaah insya dan eta mah geus sesa ieu aya dongeng kieu ya para sadaya di zaman Nabi Musa aya jalma rumah tangga aya rumah tangga teh salaki jeung pamajikan hirupna teh Gusti waktu harita cek paribasa kolot ayeuna mah meureun eueuh deuleueun anak gulang kiluk tinggal tur herang-herang tinggal bincurang koronyosot baru rapat kepen alabatan pepetek nyelam alabatan honje apa tiluhur sayang teh kukur teh handap sayang kadanca tiluhur imahna geus gucur teh handap geus jadi ranca teu boga we jenekna cek pamajikanna teh badami ka salakina kumaha cenah nyi ieu urang teh kieu bae hirup teh moal maju-maju oh nyai hayang maju can dorong atuh ku akang sugan hade sanes kitu kang maksudna pan urang teh boga junjunan rasul nu caket jeung rob jeung Allah Nabi Musa atuh cak urang teh can bebejakan itu bahwa urang teh kahirupan teh kieu buktina ih heueuh nyi itu kan nama tuh sang bebejakan Gusti Rasul Nabi Musa usul sumping ka Nabi Musa kada dugi ka Nabi Musa bebeja sagala rupa-rupa tadi jeung kahirupan bebeja timimiti harta banda heurepakeun perusahaan bebeja saur eta suamina atuh manawi Gusti Rasul Nabi Musa pangusulkeun ka Allah abdi hoyong jadi jami beunghar cek Nabi Musa insya Allah kukula rek diusulkeun ka Allah Nabi Musa teh hese usul beda jeung urang cek bur ari ijabah ari pamenta teh geus aya walerang ti Allah didugikeun ka eta jalmi kitu kumaha cenah walerang Allah siap anjeun rek dibeungharkeun ku Allah ngan moal lila rek ngan sataun geus sataun mah rek maranak deui badami tas salaki jeung pamajikan teh ti kadieu teh kan itu hadapan pabelit kabal tuh aya di gua cangkeul itu kumaha cenah mah ieu mah erek ditarima urang beunghar sataun ari ceuk pamajikan teh ih teu langsung kumaha akang abi mah kumaha akang bae kumaha akang ceuk sageusah can tarima we sataun ge daripada hidup saeneung indang ieu dari saeneung indang lumayan atuh sataun ge urang meureun boga mobil boga imah mewah nyalah besok sataun bae jeung teuing tarima usukeun Nabi Musa Gusti Musa Gusti Rasul wios sataun ge abdi malah nu penting mah ngaraman we beunghar usulkeun ka Gusti Allah wios hamba Gusti si anu ngaranna wios dipasihan ka beungharan sataun heuh ku kami rek dibeungharkeun sataun mimiti aya nu ngamodalan pedok-dok beunghar nepi ka aya paribasa bruk di juru bro dipantok lain tai budak lain seseuheun bakat kulo hartana luyuh tengah imah pan urang mah aya ngayah teh ku seseuheun heuh itu da teu kaul balas we HP teu kaul nyeuseun-nyeuseun acan meureun teu kaul balas we HP nepi ka eta HP tadi pendek geus tadi pendek gitu batur mangga saya hees ngileug we ngileug nempuan HP nu batur status gawena udah hees atuh geus eta dan tawisna tah cari deh piang teh mau deui euy nepi ka dieu nya
Kita lebih kadinya bener. Geus beunghar eta geus beunghar baradami suami istri nate. Pak, ieu urang rek kamanakeun harta ning loba-loba teuing, lain panyungkun mah kitu. Lainkeun sang tasorupkeun urang papayan, teangan jompo, teangan fakir miskin, teangan budak yatim, di mana nubuteun bangunan masjid, juang bangun kurang mengbeng loba du. Ah, gitu. Kang sia kayak gitu mah nya. Dipapai mapai sisir mapai lembur neangan jalmi jompo lupa asmaina bareto neangan jalmi teboga neangan jalma ripuh neangan imah anu gubuk nuba anu perlu dibangun dipapai kabeh nepi ka ribuan imah dibangun ku anjeunna ratusan anak yatim dibantu ku anjeunna fakir miskin rasa terangkat darajatna ku barokah beunghar manehna nepi ka masjid ratusan dibangun ku harta banda titipan ti Gusti Allah nu ceuk informasi rek ngan tahun geus 11 bulan mah urang teh sabulan di beunghar teh nya kemameureun mararat deui nya urang kumaha ieu iya tuh pas sing sabar we da tama perjanjian eta mah sing sabar we geus sabulan deui oge geus 11 bulan 15 poe deh urangnya 15 poe deui nya ieu beunghar teh nya kumaha ieu nah sok nu aya macam sodakohkeun terus can sodakohkeun nu aya keneh mah gitu heuh nya eta geus rapih 12 bulan alias sataun geuning urang ieu aya keneh wae harta teh Nabi Musa usul ka Gusti kapan cenah zaman eta teh beunghar teh ngan sataun ieu geus leuwih ti sataun beunghar bae aya saur Allah teh bejakeun ku anjeun hamba nu tipena saperti kieu dibere harta ku kami tuluy disodakohkeun diinfakeun pake ngabangun masjid pake nulungan jalma nu teu gaduh nulungan jalmi jompo nu tipe kieu beungharna moal dicabut deui ku kami kon silawas sabab loba jelma nu ngarasa untung ku kabeungharanana alhamdulillah mantap heuh teh dicabut ieu no sababna kapan deui untuk disodakohkeun Rasul ngabejakeun 14 abad tahun ka tukang mana kosomalun min sodakotin bal yazdan moal ngurangan harta disodakohkeun bahkan bertambah alhamdulillah eta teh pahala tina sodakoh da ini mah kakara beunghar saeutik geus sombong teu nanyakan untuk boka da urang ngajalma aya kun bae nu boga mah gitu padahal ya punten boro-boro batur kan beunghar mah dulur ge erangan jang kan beunghar dulurna mah teh daek kasog cenah ka dulur nu beunghar mah pagerna geus dikunci ti kajauhan tuh kudu ngagorowok cok ya urang rek nganjang buka kunci heuh da urang mah mah teu boga cenah boro-boro batur dulur erangan jang tah laras gitu saena nu beunghar nu diamanatan ku Allah harta jeung banda sing bisa ngarangkul bisa ngarawun bisa someah bisa dermawan kajalmi nu teu gad insya Allah pan dielingan ku waroma rumah irama itu dina hiji lagu setetes air hina daek dengehek teu kajeun kapan musika daek dengehek teu kajeun lah jangan mentang-mentang punya memandang orang tidak dengan sebelah mata kapan mantuan borong kusorangan jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada itu kesombongan itu keangkuhan bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam silahkan punya dan kuasa tapi janganlah angkuh sombong pada sesama laras gitu eta lagu ngeunaheun henteu
raosan teh cek gaduh peraosan mana sudah 1000 ka dieu jenting bagan pendok nya kita cai heran keun bae sabab hasil di laboratorium cai heran mah termasuk cai murah terus kita ngajengan mah sok tara tomang ti beurang pagal ngajengan mah ngopi ti peuting nyusu eta pagal ngajengan non beda lah kopi jeung susu saleutik kopi mah hideung sakurlina kopi mah hideung huluna wungkul meureun ilik-ilik bocah salah geus eta para sadaya uyan deui harta jeung banda ulah dikakawak bae nungtut di sedekah ayeuna aya program pamarentah Kabupaten Ciamis Subak Bajnas Badan Amil Zakat Nasional turun ke kecamatan jadi UPZ unit pengumpul zakat turun ke desa jadi UPZ unit pengumpul zakat desa turun ke dusun UPZ dusun sok nuntut nenden miraweuy da harta jeung banda teh moal dibawa mahot kecuali nu rek mapakeun harta banda nu geus nuntut di sedekah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut kahartin teu paingan olohok atuh wa anfiqu jeung kudu nganapakahkeun aranjeun mimma tina sawareh kudu kabeh tina saware harta rozaknakum nugas ngarizikeun kami ka aranjeun iraha min qopli ayatia ti samemeh yen datang ahadakum ka salah sajaranjeun naon al mautu maut pek geura inpakeun saware harta memeh anjeun kadatangan kumu disebat maut ingsa jadi ulah sedekah teh alus mah ulah geus maot ulah bisi boga baju loba teuing teu kapake nuntut pikeun meungpeung urangna keur hirup da dibikeun urangna geus maot mah pan loba nu teu daekeun aing mah sanggup magana geus tilu bae kitu Allahu Akbar pan ade urangna jag-jag keneh mah cager keneh saat keneh tuh itu jas geus tara dipake da sereg sok teangan awakna zaman uleutik kalebatan urang bikeun manggu mah aya dia atuh kamu ka sawah kitu loba jelema nu ngabutuhkeun pakaian urang loba ngan urang sok elamikeun beres kitu jeung nyaah geura eta tiung ibu-ibu tiung sirahna nu eta keneh rambut nu eta keneh totombe nu eta keneh tiungna nyos 90 tanah lomari yuk kamari bahasa Rajapan yuk bahasa pengajian yuk bahasa lomba kamari bakat kubing kalah teu ditiung aya nu kitu aya tuh da ini paraga garulis paraga ayeuna dia mau balik dibetot tidak tadi betot gatul da kacil nu dipati beuki mah nyeng soal ditiung nage lagi baikeun bae bagi kacil atuh tara geus tak kitulah nuntut sedekahkeun bang urang keur hirup keneh insya duh nya kitu heng kulo sok didongdol aya sedekah teh kumaha pakaian aya jalma dibere jubah gaya jubahna teh cenah mah lumayan cenah ye anggoeun di maduka kanggo duka henteu ih cenah nuhun dicobian teh cekak cobaan bawa jumaahan ku zaman diberena teh mahaja jumah teh isu keneh kitu tah mumpung ibu-ibu masih liwat di pangajian meh kaciri aing pangetolna oke jas mah sorban bendo yang di bendo cenah gaya ieu mah bendo teh nyirikeun ami beda ti batur pan ku si pangajian ka Jawa Tengah isuk jeung ojek itu tahu eta sarua pake jas kieu yeung ojek nage eta cium tangan kana ojek keur ari aing diantep bedul cai teh aing dalang saya aing dalang saya lagi cium tangan eta kanu di jas nu supir eta dua nu
nu nyupiran motor heuh aing kuring diantep bae disangka aing beureun gugundala gitu. Aduh aing musibah cenah kieu mah yakin akhirnya kumaha carana aing cing beda jeung nu nganter gitu. Tadi harti aing mah yang beda jeung nu nganter sok salah nyuntangan nih. Terus aing teh rek tadi dipanggil ka hareup bang la ilaha illallah sugan cenah nu eta tah nu juah eta. Baru aing geus teu sasaduakeun hampura suga teh akang urang kaos teh ari eta sa supir sedut eta. Ah geus teh gitu. Tuh pohodeun juga mana tadi teh. Tuh kadinya. Nungtut sodako handeul Pak handeul maot teu boga ladang sodako handeul yakin age ning handeul kapan tadi ayatna janji di hadapan Allah fa as-sodako wa akum minasolihin mun abdi balik di kadunya ku Allah dibalikeun atawa ditahan sejenak ajal abdi janji rek jadi jama tukang sodako bakat handeul maot teu mawa amal sodako. Muga-muga we ieu harta disodakohkeun dina rajaban sing jadi catatan amal nu bakal kasampeur di akhirat. Amin ya rabbal. Alusna mah kieu ye warga teh ngobrol ka DKM. Kang DKM ari rajaban sabaraha anggaranana. Nah, cenah anggaranna ge minim, cenah ieu tingali ya tah anggaranna teh. Eta mau balikan sakitunya. Ya, ini rakeun. Ulah sakitu kamu balik mah tuh. Dia jadi tapi hantam bro ditata kudu kitu kapanitia teh lain ieu mah ieu aja sakitu gede-gede teuing si sedut cai mah tak kitu kudu nama aya acara teh datang ka panitia teh tempo jadwal DKM teh ajengan bisi leutik teuing kitu maksud teh da kuring mah terang arep-arep kitu mah tara jeung naon amplop di mah gini piceuna jeung naon tuh hayang diamplokan, hayang dikartusan teh, kuring mah tara mikiran kitu, da capek-capek kitu mikiran, teu dipikiran ge sok aya ieu. Tuh, alhamdulillah kita Kang Juju, depi ka peuting ieu teh tadi urang di sore di Cinta Nagara, tadi di Garupanak, ayeuna di dieu isuk di Raja Desa, abdi rencana dina malam Rebo nu bakal dongkap mah insyaallah mun daya pamangan bade ka Brunei Darussalam. Kitu teh mun aya nu ngondang. Atuh ari eueuh dunita gawe naon capek-capek dicenan duit baraya teu boga aing mah di ditu mending ngajedog di marga lah. Geus eta paresmu sadaya we deui hayang hirup aya dina kamajuan hayang ditaikeun derajat ku Allah sing daek sedekah insya yeuh saru sapoe-sapoena teh sing aya harta nu kasodakohkeun langkung sae mah sing gaduh cereng-cerengan wawadah paragi sodako subuh teh eta mah langkung sae eta mah padami jeung pamajikan teh mah cuangieun koropat tina naon lah tina eta tina wawadahan gitu kencreng tina kaleng kue cang copongan tiap isuk mah tanggeus bisi papa poho ku mamah geus sian ke bisi mamah poho bebeja ka bapanya unggal isuk saisuk 2000 saisuk sodako subuh lamun 10 isuk sabaraha lamun 30 isuk tak engke mangsa pangajian buka bawa tah sakeresek 20.000 sok bikeun ka sedut ka warung ka masjid ka DKM yalah lumayan ladang sodakoh pasikeun ku urang sae ka cida eta teh jalmi nu leukeun sodakoh subuh didungakeun ku malaikat kieu dua malaikat Allahumma ati mumpikon kholafa Gusti muga mere ka zaman nu infak poe ieu mere gagantina kitu ceuk malaikat eta tapi lamun ka jama koret berwit poe eta can sodako kalah ngadoakeun malaikat teh Allahumma ahlik mumsikan talapa Gusti zaman koret poe ieu can sodako muga-muga sing ruksak hartana naudzubillahi min matak sapoe-sapoena sing boga kertekna hate hayang harta banda aya nu kasodako
ek 1000 ek 2000 nu penting mah teu kudu leutik keun gede oge gitu itu timah aya itu sok padami jeung salaki sing aya sedekah insyaallah cenah urang mah harta bana mah eueuh poe ieu mah geus atuh sedekah nu paling enteng imatatul ada anit toriki laka sedekah miceun rungga di jalan pikeun ka anjeun teu boga sedekah keun mah eta ge dibere nilai sedekah gerakan puraga itu miceunna rungga di jalan tuh tapi aya nu aneh tah euy aya hayam naik ke masjid kana teras masjid maksudnya gitu kana teras masjid awas yeuh eta miceun tai kotok tah aya hayam naik kana teras masjid pang cadu-caduna hayam kalawaka turun salaki can modal tah hayam naon kan gitu jadi penasaran mun can ngising teh kalawaka turun ieu digebah disakalikeun cut teh kop cenah sia tai aing kop ceuk hayam teh meureun eta aya ajengan nu ideng ngadonek neangan kapur guludan awas tai hayam aya begitu aya la ilaha illallah eta teh fardu ain ka jalma nu pangheulana nempo najis di masjid fardu ain kudu pangheulana miceun ngan kade tai hayam mah ulah dikumbah moal bersih saumurna ge tai hayam na piceun kumbah terasna kitu maksudnya kepejo cok ulah kumbah ti hayam moal bersih najis kalah beuki meber gitu mah tah jadi hayamna comot tong dihuapkeun geuleuh kitu piceun sok elap banjur ku cai geus eueuh tapakna teh kitu tah da ieu mah kalah dibuludan ku kapur awas tai hayam geus teu ideng padahal eta nilai sedekah eta subhanallah alhamdulillah wallahu akbar la haula wala quwata aliyil azim tak itu kadang kurang kita jadi ibadah insyaallah para sadaya ya deui hoyong hirup aya dina kamajuan hoyong naik derajat hoyong hiji jaga salat sing bisa awal bari berja usahakeun sing hus kadua sing aya sapoe-sapoena harta banda anu disodakohkeun insya sok diketuk hati urang kurang batu mata rada kieu kurang ketuk hati teh geura sok erek harta banda kabawa maot erek dibawa maot moal sawah lega mal dibawa tah akan mah tungtung ngawungkulkeun kuring cape nama sawah lega moal di kebon lega moal di motor loba moal di nu dibawa tarang lega nu dibawa tarang lega nu enak pake erata gini nyawa deui kuring nyawa ka jadi lega tarang teh nyawa ka mana ieu teh ngan aya nu kana sama ayekeun hujan sok tara di kopea besok nyaani gitu meureun kahujanan murah kumpul di handap meureun seperti gitu Allahu akbar tah gitu harta banda mah moal dicanak moal para suku sadaya tinggalkeuneun nu kurang ayeuna dug hulu pet salat resiko harta banda jadi cabab gangguan ibadah ternyata eret umur mah ditinggal hak ahli war mun aya ahli waris mun Allah pindah ka dulur eta mah duh matak sok mungtu disodakohkeun emot kana ayat Allah surah Al-Baqarah mimiti wa mimma razaqnahum yunfiqun osok dibaca eta osok ngan dapal hati di hari-harinya itu wa mimma razaqnahum yunfiqun ciri jalma nu takwa ka Allah mampu sebagian harta nu ku Allah geus dibikeun daek yunfiqun diinfakkeun di jalan Gusti duh moga-moga nu diinfakkeun penting ieu jeung acara muludan sing enggal digentosan ku Allah kudu berlipat ganda amin ya rabbal alamin geus sabarata hayang maju hayang naik derajat geus sabaraha modalna 2 hiji jaga salat 2 sing bisa sedekah geus 2 3 wah geus sajam euy geus bae ieu terus nya bios capek bios saya capek kareting lah batu dieu nya pada suku luka 3
hoyong hirup aya dina kamajuan, hoyong ditaikeun derajat ku Allah, sing loba ngobrol jeung Allah. Loba naon cenah? Kumaha carana? Cara jalmi ngobrol jeung Allah dat nu nyiptakeun urang sing loba maos Al-Qur'an. Al-Quran adalah kalamullah, dawuhan Allah. Zaman maca Al-Quran ciri eta jelma nuju berhadapan ngobrol jeung Allah subhanahu. Osok maca Quran osok. Unggal poe sakaburuna mun aya nu paeh atuh nu ngayasin jeung tahlil maca kulhu ari eueuh nu inane malah sakaburuna we. Laras kitu laras. Salaku awewe di bumi nu geus kajadwal ayeuna tuluykeun contoh nu kajadwal nyeuseuh gegerong ngepel sasapu nyangu lutu ngejo ngalacai nganturan huntu hejol yang teh laleuran geus eta kajadwal abeh naon nu can kajadwal ngaos Al-Qur'an tah bisi can kajadwal mun penghirup keneh sok pola jadwal teu kudu lila. Nu penting ayat-ayat kalau kabaca sanajan salambar sanajan 2 lembar da insyaallah lamun sapoe saayat kaburu maos Quran makna 8 tahun teu khotam sugan. Allahu akbar eta wegahna ngaji Quran ya Allah kakar gepok. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Mah cikopi sadaqallahul adzim. Eleh sok awas ya sapoe sapeting dina jeda 24 jam akang jeung ece sing kaburu mukalamah ngobrol jeung Allah ku cara ngaliwatan ngaos al ari pok teh ceuk aki-aki ajengan aki mah geus teu kaji di aksarana ari maca Quran teh sok kagebek ngadoy jiga laleur kumaha atuh aki ieu cara ngaos Quran. Ari abah apal abah ayat kursi abah adu ajengan abah ge ari kulhu apal abah ge ai palak anas abah geus eta nu apal baca riweuh-riweuh teuing daripada maca salah umur tempo tereukeun ka paintungtungna tabat yada abila habiu wa tabat yada abila habiu wa tabat ke aing ka mana tuluina lah geus oper tong eta lah eta mah geus ganti nu pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal ke ya sak boleh teu bae tungtungna cek kulit inna lillahi bah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun geus eta wae itulah nyaho da kumaha teh komo kuring inget tah nuju di Tasik di Bantar Gedang ni maman aya tukangeun aya ajengan eta disusurung ku babaturan teh sok cantik di mandi ka hareup saureup ka hareup mun cenah pase bacaanna sok lah aing bisa aya akang akang keur nyapa kaluar seribu itu hedek di maman di tita ku babatu susurung gitu daek di maman kakarage sendi fardul asri Allah asar eta teh Allahu akbar itu kakarage ihdinas surat etapan ka kuping akang teh kret karapan teh cek akang teh Allah eta suku kikieuan luas mah deg-deg mah deg-deg subhanallah cai asa rapi ieu salat eta pembacaan susuratan da teu kapanggih tungtung atuh untungna teh lain salat anu pedas bacaanna ti beurang lamun maghrib aing geus kawirangan eta mah subhanallah poe deui hoyong hirup maju aya peningkatan wayahna akang jeung ece sing remen ngobrol jeung Allah ku cara nyeueurkeun maos al anak Adam dikubur teh poek pisan nunya angan dikuburku maca insya moga-moga we babacaan kurang geus sing nu osok sing jadi wasilah
dipasihan kacang padangan jaga di alam barzahna amin ya robbal alamin. Para sepuh sadaya tilu rupa eta modal insya Allah bakal hirup aya kemajuan, hirup aya peningkatan. Hiji jaga sholat awal waktu berjamaah bari usahakan hayang bisa khusyuk. Dua sing bisa sodako sapoe-sapoena keun bae keleutik oge nu penting aya. Nu katilu sing kaburu ngaos al. Nu tilu rupa eta modal pikeun naikeun darajat ngamajukeun harkat urang insya Allah. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah tampole berang peting ulah weleh bisina kaburu horeng maot ngadodoho borosok di poho-poho datang na teu mere nyaho ngageretek taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal to sumping teu meunang tempo anaking anjeun ulah kajongjonan kunguruskeun kadunyaan dunya mah rek ditinggalkeun akhirat rek disampeurkeun imah tembok mal dibawa harta banda mal dibawa pamajikan ge kupatur budak ronghok tunggu lembur urang ngalonjor dikubur cumbelik teu aya batur ngelengnang ujang gewat mampang mengpeung hirup keur diumbarakeun eta harta tasurupkeun ku cara disodakohkeun atawana diinfakeun bawaeun pi akhirateun nolengna. Cik eta kira-kira lagu nu lagu saha? Heueuh tak kitu, lagu kuring eta. Yes. Ieu rutin rupi atos kacangking ku para wargi sadaya atos muga sing janten ilmu kanggo abdi nu ngadugikeunna sing mangpaat kanggo ibu jeung bapak anu ngupingkeunna amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hasil peringatan Isra Mi'raj dina penting ieu uihan deui hiji jaga sing bisa awal waktu bari usahakeun sing hus. Dua sing bisa sodak. Tilu sing bisa maca Al-Quran. Sapoe sapeting sing kabur ngaos Quran insya Allah. Cekap nu kadugikeun dipanjang-panjang ya loba tinggal ke bawah kabeh sekolah kolam. Balik mangre balik di kanu tadi heeh barho ari bubar. Oh, geus sakitu bae meuli kina ti Cikijing ka pasar rek meuli waluh geus mun ngaji tong dilating tapanon tos. Kapan bae beja ina mah heeh. Tadi mah nya api-api heeh. Yang itu hadanallahu wa ijma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.